Jeung ari maqalah al-hadiyatu anu kahiji wal isruna sarta 20 eta kila parantos diucapkeun naon la gurbata lil fadili la gurbata teu aya ngumbara eta lil fadili keur pikeun jalma anu unggul wala watone jeung teu aya imah eta lil jahili pikeun jalma anu bodoh ail muttasifi tegasna jalma anu kasifatan bil ilmi kalawan ilmu wal amali jeung amal kana bukti saha al muttasifu bil ilmi eta mukarroman anu dimulyakeun mu'azzaman tur eta anu dianggungkeun indan nasi binungku manusia pi ayyi baladin di mana bae negara kana tinemu saha al muttasifu pakana maka bukti naon kullu baladin tiap-tiap negara indahu dimungguh al muttasifi eta watonan jadi imah walau kana soksan aja walau kana jeung sanajan bukti sal muttasifu bil ilmi eta goriban anu ngumbara wal jahilu jeung ari jalma anu bodoh eta bi khilafi dzalika kalawan sulayana itu al muttasifi bil ilmi wal amal maqalah anu ka-21 maqalah anu ka-21 ieu nyarioskeun tentang martabatna jalma anu boga ilmu jeung jalma anu teu boga ilmu gitu. Mata cek musannif di dieu kila la gurbata lil fadili wala watana lil jahili maksadna dina eta ucapan musannif teh jalma anu kasipatan ku ilmu bari jeung amal gitu jalma anu kasipatan ku ilmu bari jeung amal kana mukarroman pasti eta jalma teh dimulyakeun ku Allah pasti eta jalma teh diagungkeun ku Allah gitu. Bahkan lain ku Gusti Allah unggul indan nasi gitunya jalma anu kasipatan ku ilmu bari jeung amal dimulyakeun ngungguh manusia diagungkeun ku manusia beda jeung jalma anu teu boga ilmu lantaran ari jalma anu teu boga ilmu mah wujud kal Adam gitu aya mah aya tapi dianggap eueuh gitu. Jadi ayana di alam dunia teh ngan sakadar gaheurinan unggul gitu. Jadi jalma anu teu boga ilmu mah di dunia ana teh gaheurinan unggul. Kapan ku Allah teh dititah di alam dunia teh dimimiti gubrak nepi ka maot teh tong eureun-eureun dina nyupri ilmu. Ari si ieu mah teu daekeun nyupri ilmu teh gaheurinan unggul gitu. Nah gitu. Mata ari jalma nu boga ilmu mah kan eta ge teu cukup ngan sakadar boga ilmu unggul gitu. Kedah dibarengan jeung amal. Kitu nya, kedah dibarengan jeung amal. Jadi ayana ilmu teh buahna teh kudu jadi amal. Ari ilmu mah tangkalna gitu.
tak amal merupakan buah tina ilmu. Pan urang ge lamun sakira pepelakan gitu, pepelakannya cengek di pelakan gitu, tapi itu buahan wae cengekna aya manfaatna. Malah jadi cilaka gitu, boga ilmu tapi teu ngamalkeun kana ilmu, cilaka gitu. Matak annasu kulluhum halka mimiti illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Berarti kan ini kedidinya jalma sakabeh manusia bakal cilaka. Lamun sakira-kira manusia teh teu ngabogaan ilmu, mimiti eta. Atuh rek benar kumaha atuh hirup di alam dunia lamun teu dibarengan jeung ilmu mah. Rusak di dunia teh gitu. Sakira-kira rusak di dunia teh teu meunang katenangan di dunia teh. Lamun teu dibarengan jeung ilmu mah. Mun dina ibadah rek ditarima kumaha ibadah lamun teu dibarengan jeung ilmu gitu. Matak mimiti annasu kulluhum halka illal alimun, terkecuali jalma anu boga ilmu ngan can cukup didinya. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun, jalma anu boga ilmu oge masih keneh bakal cilaka. Lamun sakira-kira eta jalma anu boga ilmu teh teu ngamalkeun kana ilmuna ta eta. Teu ngamalkeun kana ilmuna cilaka. Ayeuna ilmu tuluy ngamalkeun tapi teu dibarengan jeung ikhlas. Cilaka keneh bae gitu. Patak ikhlas menjadi patokan tah. Ayeuna boga ilmu teu amal kitu nya cilaka keneh. Patak wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, terkecuali jalma-jalma anu ikhlas gitu. Amal anu jadi buahna, ilmu nu jadi tangkalna gitu. Matak ayeuna rek amal kumaha lamun sakira-kira eueuh ilmuwan hayang langsung menang buah ai melak embung gitu nya. Pan melak ayeuna cengek hayang kaala cengek, kumaha carana supaya kaala cengek gitu kan. Melak ilmu sok amalkeun supaya kaala buahna gitu. Tah jalma anu boga ilmu bari jeung ngamalkeun kana ilmuna dimulyakeun ku manusia, dimulyakeun jalma anu boga ilmu. Beda jeung jalma anu teu boga ilmu. Mata jalma anu boga ilmu mah ka mana bae oge gitu. Fi ayyi baladin kana fakana kullu baladin indahu watonan. Kamana bae oge jalma nu boga ilmu mah teu ngarasa ngumbara gitu. Padahal mah ngumbara gitu. Kita di lemur batur. Jalma nu boga ilmu mah kaya lemur sorangan tak gitu. Berbeda jeung jalma nu teu boga ilmu mah. Jalma nu teu boga ilmu mah di lemur sorangan oge kaya ngumbara gitu. Teu warauheun batur oge. Da kaya ngumara gitu. Tapi ayeuna jalma nu boga ilmu mah mesti ka mana-mana da barutuheun kana ilmu. Barutuheun. Gitu. Tuh matak cek etakil lagur bata lil fadili wala watona lil jahili. Keur pikeun jalma nu boga ilmu mah nu diunggulkeun, nu dimulyakeun gitu. Teu ngarasa ngumara. Gitu. Tapi sebaliknya keur pikeun jalma anu bodoh, keur pikeun jalma nu teu boga ilmu wala watona. Sok sanajan teu ngumara asa teu ngabogaan lemur gitu. Tadi oke, wujud kal adam. Ari jalma nu boga ilmu mah al adam kal wujud. Sok coba Syekh Nawawi nya anu nganggit kana ieu syarah ieu kitab. Kapan tos pupus? Tapi kaya mah patahan ka urang kan gitu. Padahal mah jalmina tos teu aya. Pupus lagi di mana? Di Mekah. Gitu. Di mana dikurupkeun di Ma'wanya. Masih kena aya makamna enak teu dihancurkeun. Kan ari nu sanes mah nya makam-makam nu sanes mah di Ma'wa teh daur ulang. Lamun hancur kitu nya digentos ku nu enggal. Kitu nya nu tos lami digentos ku nu enggal. Ta ari Syekh Nawawi mah gitu. Syekh Nawawi bade di daur ulang bade digentos.
baik teh jasadna masih kena utuh. Batak tadi gentos-gentos eta mah. Gitu. Syekh Nawawi. Batak tos pupus oge kaya-kaya masih kena aya di alam dunia teh. Kayaknya mah patahan ka mah. Al Adam kalau wujud kitu zaman boga ilmu mah. Sok sanajan teu aya tapi kaya-kaya aya. Tapi zaman anu teu boga ilmu mah sok sanajan ayeuna aya di alam dunia tapi dianggap eueuh gitu. Tak teuing liren kana ngaos kitu nya supaya urang gaduh ilmu. Lajengkeun sama kolah deui. Wal maqalatu saniyatu jeung ari maqalah anu kadua wal isruna sarta ka-20 eta kila parantos diucapkeun naon man kana bi taati indallah man ari sing sajalma eta kana bukti saman bi taati kalawan taat indallahi di muga Allah eta qoriban anu maha deukeut karena maka bukti saman bainan nasi di antara manusia eta goriban anu jauh gitu goriban umara jauh aiman tegesna jalma istanasa anu ngarasa betah saman bistigolati taatillahi ta'ala kalawan katungkulna taat ka Allah ta'ala soro maka jadi saman eta mustauhishan anu ngarasa lingas anin nasi jauh di manusia. Makalah anu ka-22 anu mana ieu makalah anu ka-22 ieu teh nyaritakeun tentang jalma anu ngalaksanakeun taat teh bari ngarasa deukeut jeung Allah teh. Sakira-kira manahna manteng bae ka Gusti Allah. Sehingga dina manahna teh lamun sakira-kira aya nempat dina manah keur pikeun Allah sehingga makhluk salian ti Allah moal bisa nempatan kana manah urang. Kitu ari urang mah tibalik. Kulantaran manahna geus ditempatan heula ku makhluk sehingga keur pikeun nempatna Gusti Allah dina manah teh lantaran pinuh kusalianti Gusti Allah. Letak sakumanu parantos diuningakeun ciri jalma anu diangkat derajatna ku Allah, ciri jalma anu tambah-tambah kayakinanana kitu nyaeta jalma anu manahna geus dilingaskeun ti makhluk. Sakira-kira si manah teh geus teu betah di makhluk teh. Ari urang mah betah bae gitu kan. Saking betahna salat dibawa makhluk gitu. Talamun sakira-kira manahna geus ditempatan keur pikeun emut ka Gusti Allah dan hate teh keur pikeun makrifat ka Allah. Kari-kari urang kalah ditempatan ku salian ti Gusti Allah mata hese keur pikeun nempatkeun Gusti Allah dina manah teh kitu. Tapi sabalikna lamun sakira-kira dina taat teh beuki deukeut ka Gusti Allah teh manahna ditempatan ku Gusti Allah manah teh kitu. Maka kana bainan nasi goriban. Jadi sakabeh manusia bakal kabur dina diri teh kitu. Bakal lingas gitu. Maksudna manista'nasa bistigolati ta'atillah jalma anu geus ngarasa betah katungkul ku taat ka Gusti Allah gitu. Geus ngarasa kenging amisna dina eta taat. Sehingga lamun pisah dina eta taat teh kitu na langsung. Atuh keur raraosna nya keur bebetahna kitu da kulantaran mahabbah ka Gusti Allah gitu. Eta kulantaran mahabbah gitu. Pangna betah teh kulantaran urangna mahabbah ka Gusti Allah. Lamun can mahabbah mah ngarasa betah. Tok coba bapak ge jeung bojo nya pangna betah teh jeung bojo kulantaran aya mahabbah aya rasa resep. Lamun ayeuna teu aya rasa resep mah moal betah gitu.
ayeuna keur bebetahna ditinggalkeun coba. Keur resepna jeung bojo teh kitu. Pek teh bojo ngantunkeun gitu. Panalangsana luar biasa. Urang keur bebetahna dina taat. Pek teh taatna beres gitu. Mun salat geus beres salat teh gitu. Nalangsa tadi ditinggalkeun ku salat. Besok karos nalangsa ditinggalkeun salat gitu. Atau nabi ngantunkeun salat gitu. Jadi beres sholat teh, nalangsa geus beres di sholat, hayang ngadagoan di sholat gitu. Jadi nungguan di sholat, inti dahulu sholat badas sholat, ngantosan sholat sabada sholat. Da kulantan mahabah di namanya. Namun sababna pangna aya mahabah itunya kulantaran saking enak nalangsa nate gitu. Dina ngalaksanakeun ibadah teh henteu asa dititah ku Allah. Betak ahli Allah mah kitu kan? Ahli Allah manana tepisan lali salawasna jam'u kahadrat ilahi hingga mana terasa nyicingan diri balas anteng mana di hadrat ilahi hingga taat lain pedah diparentah tapi timbul tina karidhoan mana tinggal maksiat lain pedah dicegah ti habah ka Gusti Allah eta. Jadi saking mahabbah ka Gusti Allah ngalaksanakeun taat lain ku peda dititah. Tapi kulantan karidhoan mana ridho dikumah-kumah ku Gusti oge gitu. Ari geus mahabbah mah kitu. Nalika ayeuna beres salat teh saking resepna, saking betahna gitu. Mata hayang we ngadaguan salat deui gitu. Urang ge sok sono sanes kana salat esok. Ngan magrib unggul dina bulan puasa gitu. Asal diantos-antos eta mah nya. Antosan bedug. Gitu nya. Janten manistanasa bistigoli taatillah jalma nu geus ngarasa betah katungkul ku taat ka Gusti Allah maka soro mustauhisan minan aninnas maka manahna bakal ngarasa lingas ti makhluk teu aya nempat dina manah teh keur pikeun kaeunteupan ku makhluk. Mudah-mudahan urang sadayana dina ibadah sing tiasa usul ka Gusti Allah. Muga-muga ulah wakah dimautan ku Gusti Allah sateuacan tiasa musyahadah ka Allah Subhanahu wa taala. Shalli wa sallim